Istak di bela gerak gotong stak awayang mayo. Hei, sampai kalmur. Awas turun. Awas gerak. Gaya kumaha. Oke. Korodok. Hayu gerak serak deh. Hidup dalam. Hidup dalam. Hidup. Jadi kieu ya. Tim. Aing teh boga lalakon yo. Lakonan ya. Biasa. Lalakon nama aing menek ieu nyalon lurah yo. Maka boleh sekitaran sabulanan lah. Jadi aing neka rekrut yo. Aing butuh tim sukses aing. Kumaha? Wanitanya na. Baik tuh. Lain bahana. Aya duitan eueuh jeung ieu. Ih. Dan naon ayo duitan mah. Kaus-aus dikoroing hangin naon. Ya makasihanan amat ke calon jaro. Tim pameran tim sukses mah dia jelas pasti dimenang duit lah ya aing. Gampang yang mah. Oke lah. Begitu mah, daek aing. Oh, bagus. Tapi dibarin yang deui. Sa. Sabar budak. Oke, gampang. Aing boga baturan itu loba. Kira-kira nyaran anggota anda kira ayo. Atuh pan, atuh secepat dan segera mungkin. Bisa mati aing ge bisa. Oke. Segera nyaran deui. Siap. Tenang. Buruan mah gaji mah. $5 jeung urang mah. Siap. Atuh hari indek ayeuna mah bisa urang ge siap. Tapi ieu pan urang. Mana sih? Atuh gampang soalnya teh mah. Pan urang ge ka ditu uang jalan, kopi, rokok, kudu aya. Angke geus tenang ke di transfer bukan rekening kan. Henteu bawa KTP urut. Geus nu saha nu kolot-kolot sia transfer kowe ge. Oh geus ge, gampang. Ngantongan ge. Iya ya. Naon? Korek doang. Yang ngaduruk awak. Aya korek. Tuh rokok. Mangis geura tangan bela. Itu kan dikirimkeun. Ayeuna. Besok atuh ayeuna. Oke, siap. Briefing lagi ayeuna. Itu sing gesitnya. Pamit teh nyebutnya. Salaman bela lah. Ngade. Ya, jalan. Benang aing menang rekrutan loba ieu aing yo. Sugan be. Sing loba nya. Kayak ditambah deui. Beri bonus. Kita dawam bener tantenya. Aing di sini pu aing doang. Emang ngeureuyeuh bengke jangan jelema. Ah, lah jajalan baik wae. Mun bohong di kedet cenah. Kak, sabukna yang pasti ya. Sudah mah nyarin yang sabukna. Untuk saroba urut kemari, iya kene. Mana? Yang beda kamari mah? Untuk iya bae, tilok ganteng 2 tahun setengah dia iya bae. Raganto atau nu bener bae 2 tahun setengah. Oh, oke, beneran tuh ini yo, 2 tahun setengah. Aing sengaja make ieu bae ge. Awet. Teu meuli-meuli deui. Ay kitu mah. Sarua dia pemikiran aja aing. Olah. Coba Jambung ngeras sambung meuli yang awet ini. wah, dia kanyahoan dia ku aing. Keraran dia. Si goblok. Masya Allah. Datang-datang ngagetkeun dia. Dia kenalan kayak gituan. Teboga kaarisin ya di pinggir jalan loba jalan malewat. Kaciri jasa korban dadasna. Bejakeun dia koin kemana dia kabehan. Deleukeun dia. Atuh ulah dang dia. Pajah maing mah beneran bengke. Nyao dang. Ih. Sebelah naon meureun? Kepaja bener kayak di kolot kami mah. Sebodoh yang kumaha cek aing be. Bejakeun bae kaing mah tetep. Dia naonan sineleuna. Atuh dang wayahna dang ulah dia mah naonan ceng mah. Geus kieu bae koing mah bejakeun. Tapi aya syaratna. Naon dang syaratna? Oke, naon ya. Dang, pira aku nu kitu kudu pake syarat cek aing mah. Kumaha aing be daripada koing beja-bejakeun ka Madaria. Syaratna gampang ya, dengikeun aing curhat. Kumaha ya? Kumaha Daria ta mah. Sebenarnya mau gulapnya. Kumaha deui geus kieu mah nya. Daripada orang miskin kan mah. Hongos, geus diuk ieu. Gitu jeung jadinya mula sok dipersulit. Terus diuk. Udah lah aku itu kudu pake syarat. Najis.
Dia sebenarnya anak curhat naon sedang pas itu nak. Jadi kieu dak sama mesen kemari. Dadas kene ieu dada. Masyaallah bae. Ki cek aing ge naon. Nu kamari deui bae. Oh jingnya. Ih, aing naon meureun. Coba ya dak beres saran ya aing supaya ulah terus-terusan dadas baik kieu. Capek karena dadas sebenarnya mun kudu ngarasakeun bener ya ge. Ih. Atuh ditambal tah naon dang ka ditu tuh. Ih, Nyaho ih, karak dada sakit itu doang ge. Udah laga hirup. Selalu lalu ngomong itu mau kumaha coba solusina ya jeung aing supaya ulah terus-terusan dadas. Oh masalah nanti woi. PPJ. Pasukan para jomblo, men. mantap. Datang. Kelunjaknya. Maksudnya dia. PPJ. Kenapa dari dia? Segitu lalu ngomong sih dilejak doang lah. So, bos. Pura ya. Enak ke dia. Aya cacahan ini. Tapi ulah di dia orang ngobrol nah. Itu bae yuk. Ayo wis lah. Saya kirim. Ayo, gaskeun. Saya rangge lah. Ayo bisa ngomong. Iya, Bang. Bisa lecet kayuna doang aing mah dah. Iya aing. Ih. Aduh, masyaallah. Hirup kos keke teh. Nyangan duit ya, berarti itu. Tanggal tuh molor seminggu. Oh, kayaknya pegawaian. Yo, milik kali ya. Pusing. Yang kawin lah. Mulai dulu. Weh, saudaraku. Apa kabar, saudaraku? Bang. Kunahanan bang. Perhatikan aku yang di itu dia lesu amat. Non. Nah, pusing nih, Bang. Pusing kunahan anjing emang saudaraku. Lah, gitu, Bang. Insyaallah. Tangka seminggu yang temolorin yang pegawaian tuh menang ya. Ah, itu mah beneran man. Iki yo. Inti nama aja yang bakal benar deh. Nah, nih maksudnya. Jadi aing net nyalon jadi yo di jaronya gitu. Emang positif kita bener. Nah, kenal jadi jaro. Jahe, Bang. Kayak yang nama benar kita yang jadi jaro. Emang dia bukan modal emang nak. Oke. Soal modal aing ge moal bae nek nyalon jadi lurah. Jelas pasti ada duit. Modal kudu gede, Bos. Atuh beneran lah dia mah. Tilok lalagaan aing mah. Kita mah lalakon ieu. Ayo tadi ya. Di dia orang cacahan lah. Mending ngebul teh sumur hanya onar lain. Kongkong, radio. Marah singkeun bae jelema. Lah, dang, ikhlaskeun deui lah. Ah, indi mah naon yo, mana parusing kieu ngeganggu curhat aing bae. Penting teh yo. Penting lah aing ngacacaheun ka dari akhir. Penting ya. Soal keuangan. Coba geura jelaskeun kumaha? Ai bahan piduitan mah rada didengekeun ya. Oh, coba. Naon? Muter-muter. Ada beneran ya? Jadi kieu dak. Nya. Tadi calon jaro kaing. Adak eta jadi pengikutna. Pengikut naon? Nu bente coba ngomong nak. Maksud aing mah pengikutna teh tim sukses jaro. Atuh ngomong jing di tadi. Pengikut laku nage pengikut naon jing. Oh gitu. Sa calona. Atuh eta DRS titik sos dawam. Astanaga dawam. Ulah derek dah. Mending tah mabur kan itu. Duitan. Mabur kan itu. Sesamat dudurkan ke situ Mas. Kamu jadi anak pelajar si dawam. Mabur. Kela tok. Unan daren woi. Bejakeun kadunungan dia nya. Bejakeun teh tiluan. Sorry aja gitu. Ngas keur kitu mah beri lah. Gak mabur kan itu. Jangan kelas dia itu. Pusing kieu. Lah. Coba breaking ya sekolah banyak bacot coba gaya doang. Kasih nan dia mah. Ampun jasa. Dah lo. Tas baiknya 3 pintu ya mah.
Kasihanan gitu, bos. Orang mabuk bukti. Ngomongan doang menjing naon. Atuh sabar saudaraku ya, kan dibukakan atuh. Mana sih, Bang? Wih. Jauh dia. Lo kebel-kebel di pawai. Bos. Naon ya? Iya bos orang ya. Dia mah. Ada ngora dinya bedo kok. Oke siap. Banget ya banyak. Lalu kumaha penongkut ngerekrut jelema aku di balik sorangan di bayang mah. Aduh, bos, ente be kurang digalai di ditu, digebugan, ku budak. Penek digubugan. Emang kumaha? Hubungan bae bos budak nae. Percayaeun. Bos sih tadi keur berangkatna kamilan di kepeuleun, me budak percayaeun. Atuh sing bos sorangan mah di yang jadi jaro ongkos tuh. Ada ongkos sing budak. Atuh bos zaman ayeuna pan kudu iya bos. Kudu kencang ieu na. Eta bung nita ongkos teu berjing iya tuh hese lah mau bebenangan. Duit lo bawa ongkos. Nges. Jelema di mana eta barudak tah? Barudak sosokan. Itu budak nama Raya di Saraung tuh. Coba man, perku Dimas dibujuk teu beunang ya. Coba aing percayakeun ka dia coba. Bujukeun eta barudak tah. Gampang eta mah. Nu penting ieu be. Atuh pan sayu. Pan meureun aya meureun tadi na. Oh, geus hayu jeung aing mah hayang beunang teh budak. Nges. Balik teh. Sosokan jadi pemuda lah. Udah lapuk. Sekan jomblo. Tuh, budak tuh. Mana? Saung tuh. Hei. Kemarin saya namanya ya. Ada. Arah. Dipunya. Rajon penting. Mana? Itu tuh. Ayo, ngas. Geram ente daraekeun ditemongkeun duit mah. Gampang ningali mah. Iya. Anto. Nah, undang lah. Iya, Deki. Euy, sok ceparuguh teh ya. Nantes gitu di temong kaing. Musik kedeuleuh lagi. Teh gaul mainna mah. Mainna mah won pian iki. Datang deui dah. Enon deui balik deui ka dieu. Parmusik yang mendeuleuhna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan ya? Biasa. Duduk belut. Aing ngambung salaman jeung dari lah. Daek meureun aing ge. Meureun lah. Lain nih maksudna nanaonan ka dieu rame-rame kieu aya naon? Oh, nges. Urang ngobrol ka balik dulu yuk. Di rumah nih. Keur bisulan aing. Oh iya. Ayo. Tutur kedua eta. Ayo. Gimana hidup nak? Dari beda. Siap. Tutur kedua. Aduh, kenapa dia ngobrol begini ya? Ayo diam tuh. Tolong aja dia. Dim. Tukang ngenaing bari. Biasa. Gerak. Duta. Tenang. Enon. Gede gajina. Enon. Bebangkelan bae. Sudah dari bulan we. Laleus kieu, terus ngalasimut. Naon beuneu nya ieu? Hah? Mong. Oke, kedong saudara-saudara. Ya. Mong bujukeun. Kieu dak. Pani budak kieu si Dam teh ngalamar ieu. Neuk kenal ke Jaro. Tuh lah pilih kurang ayeuna. Intina mana sampai jadi. Ini akan endah ke urang na. Percaya ka aing. Nantok dia daek nih eta milih dawam jadi Jaro. Teu yakin aing mah ja. Deui jalan ka endang ge. Aduh. Dang. Tega. Dukung ku urang. Dawan tah. Editan untuk mah ieu karena kembar jeung kapaksa ge sia. Kumaha tah? Tok, coba kali tok. Gila. Aya naon Ki? Tah endang tah nandang. Ki bae koreng mah lamun aya editan mah bari jeung kapaksa ge. Ieu be jadi kenal gampang. Oh geus, nu penting mah urang duitna heula be nya, nyoblos ka mana los engke malah. Kitu ieu mah penting soalna. Oh geus. Ayo. Siap. Kumaha dak? Hah? Sariap ente. Eta dicecahan geus kumpul-kumpul. Kumaha sariap teh? Aya duitan eueuh mang, kami mah aya duitan mah siap lah. Masalah duit mah barebes jeung aing mah. Gampang Bukti duit mah. jeung ulah ngomong doang. Tah.
Enggak tau. Namun uditan mah. Sorry aja. Enggak repe. Ayo butuh duit mah. Dibuktikan ku aing mah. Yusro. Pokok nama dia jadi iya mah dia benghar dia imah dia yakin 3 tingkat. Coba asisten. Aduh, buka kita Dita. Siap. Ya intinya ulah sarian dak dari eta ya. Masalah ieu mah. Dang. Oke, Dang. Ya ulah sarian gampang masalah ieu mah. Siap gitu. Siap. Tah ini intinya percaya bae ka aing masalah duit mah marebes sing aing mah. Siap. Hidup, Pak Jaro, hidup. Mong, sore diberi bonus kau yang dia 2 kali lipat. Nang. Santai enggak dia, Mong. Jadi kumaha ya? Penuh setuju kabehnya. Raya hendak pangku-pangku aing nih. Aing geus teu sabar yeuh. Acan kakak hidup lah yang di pangku bae. Gedeun hirup. Tapang jelas menang. Enggak, turutkeun bae. Nu penting mah ieu urang pan. Geus. Ngus Percaya, nih, Ngus. lah. Nong saya lah, bayangna. Ayo. Jeng. Pengan. Ribet ya. Ayo, urang numpang. Ayo ulah makan di dia jeng lah. Di ditutup. Ayo nges, yang penting mah aing mah happy. Udah laga, ya calon jara doang deh. Misdak di bela gerak di kotong ngestak awayang mah ya. Gede. Nges Sampai kalmur. Nges turun. Awas gerak. Hidup mah. Oke. Korodok. Ayo gerak sorak deh. Hidup dalam. Hidup dalam. Jalan ke visi di kota bersatu padu. Duit aing, jaro belum. Duit aing.